nasehatan nu bisa nganasehatan ya batur mah malah jeung seurikeun nasehatan ilmu teh nu bagus mah jangan nasehatan diri salat nu mentak dizarahan ge mama sempur dizarahan mama bakri ngaranna itu bahasa tibi teu eureun-eureun dizarahan tuh mama kitu mama nahrawi di teu eureun-eureun dizarahan mama oco jeung sajaban eta teh kapan meureun aya sinar nah isia awak ya mun urang jadi kiai sia lamun paes anu ngajarahan ngomong deui emang sia hayang dizarahan ya yang dizarahan maksudnya berarti hayang wali meureun hayang mulia goblok si awak atuh teh anak-anak ya urang nu ngajarahan wasiatan ke anak nah ka dieu abang mun paes ajarannya teu hayang ya berarti emang kudu pelit apa pelit berarti kan urang teh henteu bisa ngancebkeun pangaruh ilmu ka anak eta nu mantak dizarahan ge ulama-ulama bisa nembus ke jero hate komo mun aya waliullah mah kan bisa komunikasi aya nu sok urang dihadiahan Imam Badawi Imam Ahmad Kabirur Rifai Imam Badawi tah sakurun tah begitu Imam Badawi maot kan Imam Rifai kan kadinya ziarah begitu ziarah assalamualaikum ya Imam Badawi teh Habib kan itu dah mah terus we baca hadiah nah nyana boga masalah isuk lain isuk dina tahun ieu endeu ka Mekah maksudna minta petunjuk istikharah ka Gusti Allah encan aya petunjuk bae ieu melalui ziarah ka Imam Badawi nyana ziarah di jero hate ieu di jero hate ieu minta petunjuk endeu ka Mekah beres amin alhamdulillahirabbil alamin henteu ngomong teh naon suara di jero kuburan ya Ahmad Kabirur Rifai besi ka Mekah bae insyaallah tahun ieu aman salamet eueuh nanaon geus segera ka Mekah nyana ngahulang we kieu bae suara di jero kuburan buat kakadenge ya Allah ya Rabbi cak kita isi Imam Badawi pohara amat pohara aja setak kadenge ieu mah lain ku perasaan tapi ku ceuli ieu di tukang murid-muridna Aisyah tadi ngadenge mama masyaallah datang ka kos kitu teu karomah nu mantak urang di hadiahan bae Imam Badawi di hadiahan Imam Ahmad Kabir Rifai di hadiatah dibuktinan madat Imam Syaroni zarah kadinya anu ngarang Mizan Syaroni teh zarah kadinya ku hebat-hebatna karomah di jero hatena nyaho coba zarah ya ka dieu ye coba cenah lamun boga masalah langsung dijawab aya suara di imahna teh boga rencana kos kitu teh dina hate assalamualaikum ya Badawi beres encan ingkah Syaroni masalah nu di kitab anu nu kumaneh dipake kabingung teh eta jawabanana ieu sakian lamun dikak bulu aing mah dijawab langsung di dinya kakarak di dinya mah percaya jasa langsung endek di hadiahan bae setiap salat kula dek hadiahan ka Imam Badawi nah ieu eta bukti sia ge kan cara langsung dijawab eta mah dunia luar teh nu ngajawabna teh gaib luar teh mah masyaallah teh Imam Badawi lain lalagaan kunaon eta aya nu nanyakeun tah Imam babaturan Imam Syaroni aya mah hayang nanyakeun ieu asal boga masalah deuk nanya kok dijawab langsung deuk nanyakeun boga amal naon jeung boga wiridan naon keur basa hirupna aing mah deuk eta mah ditanyakeun ziarahnya salam Tontowi Imam Tontowi ulah nanyakeun kos kitu babacaan masarua baik Quran nasarua hadis nasarua zikir nasarua salawat nasarua ikhlaskeun langsung dijawab ikhlaskeun ka Allah ulah aya muatan-muatan naon dibejakeun ku jana siapa baca salawat pan hayang anu siapa zikir pan hayang anu cek enak geus boro-boro Gusti Allah waliullah ge nyahoeun urang mun nyarita kos kitu jeung papada urang mah percaya sebab ahli sunnah wal jamaah
urang mah cinta ka Kangjeng, cinta ka sahabat, cinta ka para aulia Allah, percaya ja aya kitabna, mun ditajakeun kitabna aya. Tapi kan orang lamun nyaritakeun ka bangsa modernis, ka bangsa Wahabi, ka bangsa Muhammadiyah, Persib. Ya mau percayaan kos kitu teh. Teu percayaan kajeun. Urang ulah cangcaya nyana teu percaya, ieu mah urusan kepercayaan. Engke sakedeung deui paeh cara kabuka. Sebab naon? Sebab nyana teu merasakeun lamun nyana dibere rasa mah Gusti Allah kan ahli-ahli Allah teh eta ibadah teh lain sakadar dibere perasaan anu indah anu hese dicaritakeunana sebab tama perasaan. Tuh kos jelema kawin kanu jore nyanana kasep sugih beunghar tapi kawinna kanu jore urang kan dada tanya sia Masya Allah dia potongan sia mah kanu geulis dia tuh loba anu cuma mukana mah kok ieu kanu jore rupane orang pira rasane bong. Iya kan perasaan aya perasaan anu henteu bisa dicaritakeun ku manehanana jalamun manehanana henteu boga perasaan mah atuh awe ieu meuli nu mana ge bisa tapi aya satu perasaan pandangan batin anu luar biasa je lah cara mereka itu bisa gitu sebab kurang kawin kanu gelis can pugu bisa ngahudangkeun tahajud tapi pamajikan aing mah jore-jore ge ngahudangkeun kaji biasana kaji tahajud hudang tah mendek tahajud teu penting hudang kajen awakna teu hudang geus asal tana bae hudang sia masuk kaju leuwih ieu ngahudangkeun teh tah ya eta kan nu gelis can pugu ngahudangkeun kos kitu tah aing kataji ku etana masyaallah bisa ngabangkitkeun semangat ibadah ketika aya nu maot tatangga kaji atuh itu tatangga maot itu ilmu tahlilan tahlil atuh ka ditu tah aing inget ka dinyana urusan jore urusan lah sapira di dunia ieu tapi ngabangkitkeun semangatna aing tah nu pake kainget-ingeteun ku aing eta kaji itu tuh naon masjid itu ka haji encan mere kan ka ditu geus sabaraha duit geus atuh aing mah 20 juta mah isina tuh ka haji ya ka haji mah pun boga ratusan juta tah aing inget kadinya ngabangkitkeun semangatna tah aing leuwih wajah jeung seleunana mah teu sabaraha tapi eta tah aya pandangan kos kitu eta kan jarang eta pamajikan ditanya nih emang eta sok ngabangkitkeun atuh kula mun teu kitu naon pupur yeuna gelis henteu pana ngajak-ngajak ibadah ka Gusti Allah beuh neng pohara amat neng pohara hatena ieu alhamdulillah tuh bandingkeun jeung Rubaitul Adawiyah mah masih luhuran Rubaiah aneh pan kitu amat tah eta kainget-ingeteun kan loba urang boga pamajikan teh lain urusan gelisna lain urusan hebat tapi ieu semangat nyemangatkeun ka ibadah aya anu boga pamajikan gelis majikan we geus bae kitu boro-boro ngajakan ka aing nyanana ge diajak salat wae jasa ih sakali da aing geus mere ka masjid 10 juta tita dicokot deui ai isi atuh pamajikan goblok-goblok teuing mun teu dicokot cenah gua balik balik pan ieu babo urang Masya Allah tungtungna mah turunan mana sih pamajikan aing tuh tungtungna mah katurunan bae tah ieu urang mantek teh akan pamajikan teh tanu bisa nyemangatkeun ibadah di dunia mah moal kebal di dunia mah Masya Allah ngagugulung nafsu mah babari sebenarnya dah ieu munafik berbeda baik Kangjeng Nabi ngajak berjuang nya nama cicing Kangjeng Nabi ngajak keluarkan harta nya nama ulah Kangjeng Nabi ngajakan siap berjuang di medan laga kajian page nya nama ulah Kangjeng Nabi kajian panas ge nya nama ngaulah-ulah panas susah ialah munafik farihal mukhallafuna bi maqadihim khilaf Rasulillah wa karihu ayjahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah falyadhaku qalilan walyabku katsira jazaa'an bima kanu yaksibun di dieu teh aya lam amr ay lam amr makan marentah li talab
jadi atuh pihartieunana nurutkeun zahir mafal yadhaku maka kudu seri eta munafikin qalilan saeutik di dunia wal yabku jeung kudu careri munafikin tepil akhirat di akhirat kasiron bari loba mal kaharti komo ka dieuna jazaam bima kanu yaksibun kena balesan pagawean nu kumanehanan di usaha jadi atuh kudu careri kudu sareri di dunia saeutik bae wal yabku ke kudu careri kudu sareri di dunia saeutik kudu cerik di akhirat nu loba dibolak-baliknya teu kaharti lain kitu asana atuh komo ieu jazaam bima kanu jadi eta lamun ku urang dibacana teu make ilmu ma'ani moal kaharti make alfiah doang mah kos kitu ngahartikeun zahir lumpatkeun ku urang ka ilmu ma'ani dibere urang aba-aba ku Imam Jalal khobarun an halihim bisyighatil amri setik teuing nya merena aba-abana nya datang ka teu kaharti deui pan ku urang geus bae mending sadaqallahul azim bae teu kaharti hese orenganan di dieu teh tolab nabi mana khobar mentek tadi khobarun ieu teh bahasa khobar nyaritakeun an halihim tina tingkahna munafikin tetapi make bahasana bisyighatil amri make segat amr geus lamun dilempengkeun mah horeng ieu teh amri bimakna khobar ieu bahkan sakadar nyaritakeun atuh ulah dibawa amrna geus lempengna ngomong mah eta munafikin teh kulantaran di dunia nang tangan bae ka Kangjeng Nabi pagawean teh nang tangan ka Kangjeng Nabi selalu kontra bae jeung Kangjeng Nabi pagaweanana nya nama pagawean anu pinarakaeun bae atuh engkena ieu munafikin mah engkena dedeuh lain deui kan tadi tah obar kan lantaran munafikin mah boga pagawean teh selalu berbeda bae jeung Kangjeng Nabi sedengkeun Kangjeng Nabi mah ieu teh ngajakan ka akhirat atuh meureunana nya nama ngajakan ka neraka dunungan geus atuh manehanana mah ajakan ka neraka geus ku Gusti Allah dicaritakeun di dieu make bahasa-bahasa amr kulantaran kukuh-kukuhna manehanana bakal ka neraka maka sanajan hobar make caritaan amr geus atuh di dieu teh nyaritakeun tingkah munafik horeng munafikeun mah munafikin mah nu tadi seserian teh anjeun serikeun Kangjeng Nabi eta teh fal yadhaku qalila seserianana moal kebel kan kaharti dijah tangkorakna meureunna hese ieu teh ngahartikeun ieu teh hese ieu jauh bener jauh salah kieu teh bener salah mah ulah terus ke kiai balik siana tah hese ngaji teh kos kieu tah mantep kudu ngaji ilmu ma'ani jang paranti nu kos karar ieu tah mantep santri sia mondok sabar tahun 15 angel amat hese ngaji teh hese mun ngaji babari mah atuh kotoknya bisa magahan lagi embe bisa magahan lagi kebo bisa magahan lagi kulantaran ngaji hese atuh kieu aja kebo mah atuh sia kos kebo maksudnya hese sia teh ngomong dua aing teh goblok itu sia teh kos embe berarti nu teu pinter teh embe nu teu pinter mah embe nu pinter mah jelema jadi lamun teu pinter embe hadena kudu teu pinter embe sia embe pas gitu batak emang kadeleuna jelema ku wali mah kan ieu jelema ieu mah setengah jelema ieu mah embe ieu mah monyet pan ka dieu cenah kiai ya jodohin deui dah ulah dari parihal mukhallafuna bubungan nya nama
seserian atau dijelaskan di dia ieu teh seserian teh falyadhaku qalila nyaritakeun nu tadi berarti ieu tingkah munafik teh seriba moal kebal sanajan saumur hirup waktuna manehanana teh 100 tahun misalna aju bubungahan bae seserian lain sajam 2 jam lain sapoe 2 poe lain saminggu 2 minggu tapi na 100 tahun anggap bae kolil bae lantaran dibandingkeun jeung masa akhirat abadal abidin wa amadal amidin tungtungna naon hartina 100 tahun komo tamangan 50 tahun komo ngan 40 tahun falyadhaku qalila seri nyana yang serikeun Kangjeng Nabi moal kebal sok sia seserian ke di akhirat wal yabku katsira engke bakal ceurik sia di akhirat lantaran neuleuh neraka dirasakeun ku sia neraka ngojay sia kakerebekan di neraka wal yabku katsira sia bakal di akhirat ieu teh naon jazaa'an bima kanu yaksibun etalah balasan-balasan kalakuannya na pagaweannya na nuku manehanana dipigawe waktu harita bubungahan seserian sak moal kebal sia seri di alam dunia anu manehanana kamari ngajakan ulah berjuang teh sok sia seserian sesenangan ke wal yabku katsira bakal ngerebek di neraka abadal abidin wa amadal amidin. Nah ieu teh anu geus kieu ngaranna amr bimakna khobar geus atuh berarti majaz. Nah, lamun geus caritaan majaz geus lain deui ka ditu na ngaji kolot ngaranna. Ngaji kolot umur kiai atuh ambal aya umur manu kolot itu. Jang naon hartina umur kolot. Ngan sakodo merekpek doang mah. Umur mah bisa kolot tapi pangarti bisa orok. Nafsu teh kos kitu teh dikira tuh sakedeung deui cabut umur selesai. Perjuangkeun urang berjuang teh syiar agama atuh perjuangkeun ku urang teh ayo di lembur urang teh mun urang geus teu daek berarti ieu urang kaasupan ku penyakit munafik. Masya Allah kan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya berjuang agama lamun lain ahli Allah moal kuat sebab naon kabita bae ku pamere kabita bae jeung kabongbrong ku dunia tapi lamun lillahi taala malah ngaluarkeun berjuang teh lain dibere tah imah kiai teh lamun ceramah kan kudu dibere bae da dibere pan teh ceramah eta kos kitu kiai bensin pan oh wajar jana mah ceramah nu teu ceramah yang dibere wae aduh eta mah goblok bin tolol bin bloon bin oplo ya munafik kita munafik kos kitu tah ngahili dan dalam la tanfiru fil hari ulah eta keur baheula zaman Kangjeng kebelah dina zaman sahabat zaman teh zaman urang ge ngaulah-ulah mentek lamun lain ahli Allah mal kuat sebab aya pandangan luar Allah mentek nu dihajarna ilmu tasawuf nu dihajar teh ilmu tasawuf mimiti Iqbal ngahajar tasawuf terus kebelah dia ngahajar tasawuf sebab naon ahli tasawuf anu kararuat berjuang ngaleungitkeun muatan lillah tasawuf lalu dihajar
anu tidak rasional lah, masa ibadah pakai perasaan, tidak rasional. Lihat Kangjeng Nabi ini ada hadis, ini ayatnya, kikituan dihajar terus, tapi makin dihajar tasawuf makin muncul. Malah kita namanya nama teu jahuna naon. Berbagai ulama-ulama modern ngahajar tasawuf di Indonesia teu kudu dicaritakeun ngaran-ngaranna. Malah nyana anu hancur-hancuran. Sebab ieu ahli tasawuf ieu anu getol jasa berjuangna tanpa pamrih militan. Nyana mah teu hayang dibere hiji Allah. Sakitu beta urang lamun geus kos kitu karak ieu lain Pak. Dibabawakan ku bupati. Ya ceramah tadi bawa ku bupati teh ceramah bawa ku gubernur teh kiai musiman nu kos kitu ngaranna salah teh kiai henteu maksudna teh bener eta mah kiai har tidak jang negakeun agama nu sabener-bener nama moal bisa ku jelema-jelema nu kos kaditu sebab aya kepentingan luar agama anu teger mah hiji we sabodo aing mah hiji beng neangan ridho Allah lillah teu hayang diagungkeun teu hayang dimuliakeun teu hayang dibere teu hayang hiji be Allah diaromongkeun sadaekna sia ngomongkeun engke geus sia katulah ku Gusti Allah sorangan jelema nu keur ka Allah diomongkeun tungguan moal betul sia nu kituna Wal beda iya nu urang ngadenge mana sih Jawa Timur nu lilahna mana sih Jawa Tengah nu lilahna ya cakna lilah mah urusan hate beres bener omongkeun ku sia langkah sia ku hate tante hate teh aya haseupna ka mana arahna teh ayo ahli Allah omongkeun Gus ya ulah nu hirup keneh nu geus paeh ngomongkeun sia ka Maulana Hasanuddin omongkeun moal kebal sia jadi cak-cak sia omongkeun sia ta Habib Lutfi ku sia omongkeun sia moal kebal sia urang ngomongkeun Gus Dur bae ngomongkeun Gus Dur ala lajur jelema kabeh asal ngomongkeun Gus Dur teh kebal tak beres nyanana mah biasa mah teu nyangun acan ahli Allah lamun diomongkeun awas man adzalli waliyan faqad adzantu bil haram jelema ngomongkeun wali aing sarua jeung ngalawan ka aing cak Allah tungguan parang salah tah ieu munafik hiji yang serikeun ka Kangjeng Nabi yang serikeun ka rombongan mukminin anu berangkat perang beserta Kangjeng Nabi lantaran saat paila jeung musim gugur panas anu luar biasa nya nambah seserian yang serikeun bunga ku ditinggalkeun anak munafik nomor kaduana loba jasa loba pisan para sahabat anu memperjuangkan agama teh merek hartana segala rupana bentuk hewan bentuk makanan bentuk uang emas perak masya Allah dibikin dikerahkan jang jihad fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim justru munafik mah wa karihu ayujahidu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah ngomong na mukminin neruskan ucapan Kangjeng tidak mau tahu paila atau panas kita berangkat paeh syahid urang tinggal salengkah deui menuju Tabuk berarti menuju surga sahabat ngaromona geus kitu kadeulana urang teh keur ngalengkah menuju Tabuk padahal menuju surga Firdaus sahabat teh ngomong geus kitu dedeleuan urang lantaran urang masih di dunia berangkat teh lengkah-lengkah urang menuju Tabuk tetapi aslinya menuju surga tapi munafik ngomong nawa qaulul la tanfiru fil hari panas blon panas ulah berangkat panas ya disawak ya tapi sahabat ke Bandung berangkat beserta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
cekang yang Nabi qulna jahannam asyaddu harra ti Gusti Allah kul bejakeun Muhammad eta munafikin ngomong panas emang bener keur panas tapi naru jahannam asyaddu harra panasna neraka jahanam leuwih sangat leuwih dahsyat leuwih parah tibatan panasna tabu kuari ngarasa panas perang paeh surga nikmat seserian tapi nyana kuari ngarasakeun panas nyana teu milu perang seserian sakedeung deui di kulub di neraka jahanam leuwih panas ya Allah ya Rabbi urang kuari panas urang panas kuari neuleuan jam bae kieu liwat tamual ye geus kieu bae nyana tadi ngauduk setengah piring doang ye geus kieu bae panas geus kikipas nyana tah aya bae nu nganasehatan di itu ulah ngaji panas urang teh kan butuh kesehatan panas eta mah kan teu bagus korenganan bejakeun kanyanan naru jahannam asyaddu harra panasna jahanam da sia di imah bae leuwih sanget tibatan panas dari majelis ye di majelis mah panas ge lah sakedeung di majelis mah kieu eta tapi ieu parah mah cenah kieu panas hate kumaha mah ieu hate panas teu mah di ASEAN ge panas bae teman di ASEAN ge ku urang panas bae ye tapi lamun urang manteng ka Gusti Allah urang misalnya ibadah ngaji salat zikir baca Quran panas teu ngarasa panas bae alhamdulillah Gusti abdi dibere keluar kesang ieu kesang teh jadi saksi engke di akhirat teh cak kesang teh ya Allah ya Rabbi teu ridho abdi lamun jelema eta dikanarakakeun sebab nyana tengah peuting maca Quran kesangan abdi saksina deui masyaallah saha anu kituna masyaallah kos nyana bae boro-boro maca Quran kesangan buku tiis make AC ge heuh bae kagara gede baca auzubillahi minasyaitonir rajim make AC atau make kipas geus ngeunaheun jasa kopi aya ngeunaheun geus tinggal husuna bae maca Quran ye bismillahirrahmanirrahim yasin wal Quran wal Quran lagi min kalam muzainan sadaqallahu iraha berjuangna iraha henteu kieu sia goblok awak ja Aisyah nonton TV mah berjam-jam kuat ja sia urusan dunia mah berjam-jam kuat ngobrol sia berjam-jam kuat main teater sia berjam-jam ge kuat sababaraha sia kuat coba ieu paksakeun maca Quran sia tolol goblok carekan awak urang bawakeun golok kieu katarangkeun ye ku aing dia lain maca Quran tungtungna mah nyarekan awak we lah tah karak mun bisa nyarekan awak hebat jelema mah eta gitu bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas tereng geus anta mah tuh tamat tak majikan amal kebal deui sadaqallah ye atuh kalau tu birabbin nas majikan ngadayekeun we ilahin nas min syarri wa taqulu make Quran ka geus talar tah mah Musadi wa tadi khannas alladzi wasbisu dunya jinnatu wa sadaqa do bener teh jauh disangkaan kula atuh naon hartina teh kopi ka kalau itu bener teu kudu make kopi kula ngomong sia geus porosotkeun carana cak pamajikanna paingan maksudna eta meureun aduh loba omong saya polisi kayak orang ditangkap deh oh kan untung nama Masya Allah kari awak tuh pernah diperjuangkan ku urang perjuangkan nafsu orang sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali terus perjuangkan
tadi itu bakal ngeunah urang ka berangan saya tiba ya Allah nalangsat Masya Allah moal balik deui waktu teh ka tukang teh eta kosong teu pake ibadah ka Gusti Allah. Ya Allah sabaraha tahun orang mengisi hirup dikosong-kosongkeun moal balik deui ka tukang tinggal nu kahareup tah para solihin teh ceurik nyeun ceurikan lamun katinggaleun lewat datang ka subuh teu hudang tadi moal balik deui kan waktu eta kosong pake sare batur mah geus datang ka dinya nyeun ceurikan teh geus lain nyeun ceurikan dosa deui nyeun ceurikan waktu kaliwat urang mah subuh qodoan geus seuseurean qodoan Allahu akbar aya anak dek Allah mahdinina kan kieu ai sorangan mah nyana ge pal-palan lantaran aya anak liwat di handap aduh anak dah ngintip deh ongko mah bapak kok sholatnya begini tah aja teu langsa lamun hayang nyaho tah pangkat solihin mah tinggalin tahajud bae teh kalewatan datang ka subuhna mencar karak tahrim doang geus ngalengis ceurik lain yang ceurikan dosa eta waktu tah kaliwat Masya Allah kosong jatnya aduh mun ditegor ke di hareupeun Allah sia eta pon pake sare kunaon nu mantak sare lelap tah ditanyakeun nu mantak lelap sare berarti kan awalna kunaon mun barang dahar naon mun boga masalah naon dituntut terus ka dinya ceri para solihin urang pernah henteu pernah pan urang ya Allah ya Rabb urang mancan nyorang kesangan ibadah teh can nyorang nu mantak di masjid di majelis make ieu ge asup ulah kesangan jasa ulah awak urang teh ibadah ulah kesangan tapi kan main catur mah ngitung kesang ngitung teu gitu tapi ibadah maka karena Allah sholli sholatan kamilatan wa sallu salaman tam ngaraneuheunnya ibadah kieu kesangan cek sholli sholatan kamilatan wa sallu pindah keluar aya tiis cek angin Allah sholli sholatan kamilatan tah di dia mah tiis sholli sholatan kamilatan di jerok kesangan di luar katiisan dikira benerna tolol awak berang kudu dicarekan awak kurang siapa munafik berarti siapa awak dibere umur lain pakai ka Gusti Allah dibere sehat lain pakai ka Gusti Allah jae ge munafik dukos kitu mah munafik dukos kitu farihal mukhallafuna bimaqadihim bunga seseriannya nama di tempatna teu daek berjuang bakarihu ayu jahidu embungeun nama berjuang da ieu keur carita zaman Kangjeng Nabi diajak perang embungeun ku ari mah urang bae ieu zaman urang teh bungah tah henteu mun diajak berjuang agama di zaman urang berjuang di zaman urang naon atuh ieu bae heulanan awak urang nu babari teu kudu make modal berjuangkeun salat 5 waktu berjamaah mun teu berjamaah ieu aya naon awak teu daek berjamaah ieu teu daek berjamaah eueuh nu dianggap ku ari teh urang anu nganggap hebat urang tah eta geus salah hebat menang tapi ngarasa hebat bahaya ieu nu paling bahaya ge ngarasa hebat eueuh nu dikolotkeun ku aing eueuh nu dideuleuh ku aing geus aing mah kajeun mun parid bae sorangan tah eta geus bahaya tah kos kitu teh berjamaah syiar berjamaah teh syiar henteu cenah aing mah make perjalanan wali belkok sia wali sia berjamaah mun teu berjamaah tanya awak sia sih kudu teu daek berjamaah masjid dampe imamna aya haju sakitu mah tegep tapi sia teu daek embung aing mah kaganggu urusan aing cek nya teh pan aing loba kegiatan tah eta nafsu nu kos kitu nafsu teh nu kos kitu teh deuk iraha teh sakedeung deui cabut umur selesai perjuangkeun urang berjuang teh syiar-syiar
siar-siar agama atau perjuangkan ku urang teh ayo di lembur urang teh mun urang geus teu daek berarti ieu urang kaasupan ku penyakit munafik. Masya Allah kan mendak ulama kataji di pesantren Banjar teh lain naon di pesantren Banjar eta ku hebat ayah nyin pondok pesantren kemudian ieu masjid sekelilingna anak-anak incu waya salat ka masjid. Masya Allah tah di Banjar teh datang ka kuari istimewana waya salat ka masjid kabeh nu imam rawatibna hiji geus lamun kaburu atuh berjamaah teu kaburu tetep ka masjid salat jam sabaraha tilok salat di imah di masjid tah ngahirupkeun kos kitu tah hese jasa. Urang mah ieu pondok pesantren teh pasalia di ditu pondok pesantren pasalia geus masing-masing. Komo nu lain pondok pesantren mah di lembur nah salat bersama baik ka Allah di masjid ka Allah di ka Allah ngadalil soekeun habek teh sungutna ngadalilnya na di masjid ka Allah di dieu ka Allah besar wa bae ka Allah tah iya biang munafik anu kos kieu ka masjid badak boga anakna kan nanyakeun abah ka mana berjamaah saregep kan kadengena. Masya Allah engke kebal anak lagi nuturkeun bantah wari mah anakna geus daekeun ka masjid sia ka masjid abah ge tilo dek ngomong naon coba abahna ayo dek ngomong naon geus pareum teh dipareuman ku urang sorang ieu aya titik-titik munafikan saeutik di jero qalbu urang. Farihal mukhallafuna bimaqadihim khilaf Rasulillah wa karihu ayjahidu bi abwalihim wa anfusihim fisabilillah. Memeh ngajured memeh kholwah dideuleu sehari-harina ieu teh kos tali tak encan kos tali teh diliwatkeun ka dieu ditalikeun ka dieu daekeun atuh berjamaah ge masih ngabageun keneh kos besi atuh kan kudu kos tali ditalikeun ka dieu dicanggereudkeun ka dieu daek oh karak di kholwah hari ngomong ngabageun keneh bae mah besina ge ieu mah besi ulil absor ulil ese ya kari teh iyalah munafik ngomong latan firu berangkat berlari gol pejakeun Muhammad kepada munafik naru jahannam asyaddu harra neraka jahanam leuwih dahsyat panasna. Nah kuari urang jangan nasehatan urang awak panas emang ngaji tapi jahanam lebih panas jangan nasehatan orang awak panas emang ge mere duit teh yang jariah tapi neraka jahanam lebih panas. Oh cak awewe awak dicandung teh panas emang ge tapi jahanam lebih panas. Tak kudu cara pemajikan ayah teh abajal tadi asana ieu mah baralik di tawaran kabehan kaji tadi ngaji kadenge kiai aya pemajikan ayah menawarannya besi ka aja dikawin deui kula ge nuturkeun bae lah pokona mah kasurahan kiai tadi neng ridho balik siapa kok kakak mah bangun hayang kayak gitu henteu sih tadi bangun merangkak itu aing mah nanya ge sia lamun aing ka WD emang sia deuk balik apa deuk cicing WD balik lah geus atulah ikos kitu mah ulah nawaran Allah tah nar jahannam asyaddu harra kitu ge law kanu yafqahun lamun nyana nyarahun bahwa neraka jahanam leuwih sangat panas leuwih dahsyat panas leuwih pohara panasna mata kalau mual katinggalin mual ditinggalkan mual ninggalkan mana pasti berangkat lamun nyaho neraka jahanam lebih dahsyat panas pasti berangkat kos kuari bae urang lamun nyahoeun bahwa neraka jahanam teh jang meuleum nu kredit jang moal ngredit urang mun nyaho urang bahwa neraka jahanam lebih dahsyat jang moal nyokot duit bang moal kajeun kumaha ge bang tah bunga-bunga lain bang nah lamun nyahoeun bahwa ngabohong eta jahanam jamual ngabohong mun nyaho nipu teh jahanam panas atuh jamual ngabohong kulantaran teh nyaho pajar teh teu panas atuh dilakukeun mulai ti ayeuna nasehatan awak urang masya Allah eueuh anu bisa nganasehatan
polisi moal bisa dinasehatan ku kiai maningan nasehatan sorangan. Abri moal bisa dinasehatan ku kiai ku maningan nasehatan sorangan. Janya nama celi na geus lain celi pengajian. Jana mah geus celi trit. Siap dan. Ku kiai mah teh kiai ieu loba omong bawel. Kajen tapi nasehatan ku sorangan teu bisa dinasehatan ku janyana ge loba nu salat, loba nu iman. Nah DPR geus teu bisa dinasehatan ku kiai. Geus kiai mah anggap bae eta mah. Nu edan. Sia bae nganasehatan sorangan lamun geus ka kiai nganggap nu edan basalah geus kiai anggap sia jelema gila, jelema edan tapi nasehatan awak sia. Sakedeung deui sia bakal modar sarua bae. Paeh ka neraka. Bupati geus teu bisa dinasehatan, pejabat teu bisa dinasehatan ku kiai, lantaran kiaina diberean bae dah dia mah. Mau juga atuh ya ngasehatan dia dikasih uang mah gua. Kagak dikasih uang mah ya kagak, geus teu narima kana nasehatna lantaran nyana merean bae. Geus lalagaan, akhirnya teu didengekeun kajen geus, tapi nasehatan awak sorangan ku sia-sia bakal modar sarua bae. Tah lamun urang geus bisa nganasehatan sorangan geus teu perlu kiai. Ieu mah kuari urang ngasehatan ieu mah lalagaan ieu. Ini ngaji teh keur lalagaan ieu mah anggap hiburan topeng lah. Anggap topeng lah monyetan doang. Monyetna dihandap. Anggap lah. Tapi geus ieu mah kajen dianggap topeng monyet ge. Ngan balik mah nasehatan sorangan geura. Nasehatan ku sorangan teu bisa ka nasehatan ku kiai, nasehatan sorangan. Kiai lamun geus bisa nganasehatan sorangan bakal hebat geura. Sebab kiai loba hasud jasa, loba jasa kiai manu hasud anu nasehatan awak sorangan. Sebab kiai mah geus teu bisa dinasehatan ku kiai deui. Ngadengekeun cak aing teh bagus kiai tah. Dengekeun ye mana bisa ngomong doang. Ngomong deui. Sia ngomong doang. Geus kajen geus kiai teu bisa nasehatan ku sorangan. Awak sia teh dititipan ku Gusti Allah teh ilmu kadahanan jang batur jang sorangan geus datang ka mana sia ngamalkeun ilmu titipan Allah. Ayo melalui kabisa-kabisa sia anu dititipkeun ye ku Gusti Allah ka sia awak geus datang ka mana batur mah tuh ayah banjar datang ka maot memperjuangkeun agama teh magahan ngaji mama sempur masyaallah. Ya Allah ya Rabbi tuh Mama Satibi tuh Mama Nahrawi Mama Oco Mama Ajengan Imam Keresek datang ka maot nya nama memperjuangkeun agama teh ai sia kunaon haju memperjuangkeun Golkar ya sia awak ya awas sia kuai dipeupeuh ku kayu Golkar sia kuai hah nasehatan nu bisa nganasehatan ya batur mah malah jeung seurikeun nasehatan ilmu teh nu bagus mah jangan nasehatan diri sorang nu mentak dizarahan ge Mama Sempur dizarahan Mama Bakri ngaranna itu Mama Satibi teu eureun-eureun dizarahan tuh Mama kitu Mama Nahrawi di teu eureun-eureun dizarahan Mama Oco jeung sajaban eta teh kapan meureun aya sinar nah isia awak ye mun urang jadi kiai sia lamun paes anu ngajarahan ngomong deui emang sia hayang dizarahan yang dizarahan maksudnya berarti hayang wali meureun hayang mulia goblok si awak atuh teh anak-anak yang urang nu ngajarahan wasiatan ka anak nah ka dieu abang mun paes ajarannya teu hayang ya berarti emang kudu pelit apa pelit berarti kan urang teh henteu bisa ngancebkeun pangaruh ilmu ka anak eta nu mantak dizarahan ge ulama-ulama bisa nembus ke jero hate komo mun aya waliullah mah kan bisa komunikasi aya nu sok urang dihadiahan Imam Badawi Imam Ahmad Kabirur Rifai Imam Badawi tah sakurun tah begitu Imam Badawi maot kan Imam Rifai kan kadinya ziarah begitu ziarah assalamualaikum ya Imam Badawi teh Habib kan itu dah mah terus we baca hadiah nah nyana boga masalah isu
lain isuk dina tahun ieu endeu ka Mekah maksudna minta petunjuk istikharah ka Gusti Allah encan aya petunjuk bae ieu melalui ziarah ka Imam Badawi nyana ziarah di jero hate ieu di jero hate ieu minta petunjuk endeu ka Mekah beres amin amin alhamdulillahirabbil alamin henteu ngomong teu naon suara di jero kuburan ya Ahmad Kabirur Rifai besi ka Mekah bae insyaallah tahun ieu aman salamet eueuh nanaon geus segera ka Mekah nyana ngahulang we kieu bae suara di jero kuburan buat kakadenge ya Allah ya Rabbi cak kita Iman Badawi pohara amat pohara jasa tak kadenge ieu mah lain ku perasaan tapi ku ceuli ieu di tukang murid-muridna Aisyah tadi ngadenge mama Masya Allah datang ka kos kitu datang ka kos kitu teu karomah nu mantap urang di hadiahan bae Imam Badawi di hadiahan Imam Ahmad Kabir Rifai di hadiah tah dibuktieunan mantap Imam Syaroni zarah kadinya anu ngarang Mizan Syaroni teh zarah kadinya ku hebat-hebatna karomah di jero hatena nyaho coba zarah ya ka dieu ye coba cenah lamun boga masalah langsung dijawab aya suara di imahna teh boga rencana kos kitu teh dina hate Assalamualaikum ya Badawi beres encan ingkah hei Syaroni masalah nu di kitab anu nu kumaneh dipake ka bingung teh eta jawabanana ieu sakian lamun dikak bulu aing mah dijawab langsung di dinya kakarak di dinya mah percaya jasa langsung endek di hadiahan bae setiap salat kula dek hadiahan ka Imam Badawi nah ieu eta bukti si ieu kan cara langsung dijawab eta mah dunia luar teh nu ngajawab eta mah gaib luar teh mah Masya Allah tah Imam Badawi lain lalagaan kunaon eta aya nu nanyakeun tah Imam babaturan Imam Syaroni aya mah hayang nanyakeun ieu asal boga masalah deuk nanya kok dijawab langsung deuk nanyakeun boga amal naon jeung boga wiridan naon keur basa hirupna aing mah deuk eta mah ditanyakeun ziarahnya salam Tontowi Imam Tontowi ulah nanyakeun kos kitu babacaan masarua baik Quran nasarua hadis nasarua zikir nasarua salawat nasarua ikhlaskeun langsung dijawab ikhlaskeun ka Allah ulah aya muatan-muatan naon dibejakeun ku jana siapa baca salawat pan hayang anu siapa zikir pan hayang anu cenah geus boro-boro Gusti Allah waliullah ge nyaho urang mun nyarita kos kitu jeung papada urang mah percaya sebab ahli sunnah wal jamaah urang mah cinta ka Kangjeng, cinta ka sahabat, cinta ka para aulia Allah percaya ya aya kitabna mun ditanyakeun kitabna aya. Tapi kan urang lamun nyaritakeun ka bangsa modernis, ka bangsa Wahabi, ka bangsa Muhammadiyah, Persib. Ya mau teu percayaan kos kitu teh. Teu percayaan kajeun. Urang ulah cangcaya nyana teu percaya, ieu mah urusan kepercayaan. Engke sakedeung deui paeh. Tara kabuka. Sebab naon? Sebab nyana teu merasakeun lamun nyana dibere rasa mah ku Gusti Allah kan ahli-ahli Allah teh eta ibadah teh lain sakadar dibere perasaan anu indah anu hese dicaritakeunana sebab tama perasaan tuh kos jelema kawin kanu jore nyanana kasep sugih beunghar tapi kawinna kanu jore urang kan dada tanya sia Masya Allah dia potongan siapa kanu gelis dia tuh loba anu cuma mau kana kok ieu kanu jore rupane ora pira rasane bong tah ieu kan perasaan aya perasaan anu teu bisa dicaritakeun ku manehanana ya lamun manehanana teu boga perasaan mah atuh awe ieu meuli nu mana ge bisa tapi aya satu perasaan pandangan batin anu luar biasa ge lah cara mereka ieu teh bisa kitu sebab urang kawin kanu geulis can puguh bisa ngahudangkeun tahajud tapi pamajikan aing mah jore-jore ge ngahudangkeun kaji biasana kaji tahajud hudang tah mendek tahajud teu penting hudang kajen awakna teu hudang enggak asal tana bae hudang sia masuk aju leuwih ieu ngahudangkeun teh
kan nu geulis can puguh ngaudangkeun kos kitu. Nah aing kataji ku etana masyaallah bisa ngabangkitkeun semangat ibadah ketika aya nu maot tatangga haji. Atuh itu tatangga maot itu ilmu tahlilan, tahlil atuh ka ditu tah aing inget ka dinya. Urusan jore urusan lah sapira di dunia ieu tapi ngabangkitkeun semangat na aing. Tah nu pake kainget-ingetin ku aing eta. Haji, itu tuh naon masjid itu ka haji encan mere kan ka ditu. Geus sabaraha duit? Geus atuh aing mah 20 juta mah. Isin atuh ka haji. Ya ka haji mah pun boga ratusan juta. Tah aing inget ka dinya na ngabangkitkeun semangatna tah. Tah aing leuwih wajah jeung seleuna mah teu sabaraha tapi eta tah aya pandangan kos kitu. Eta kan jarang eta. Pamajikan ditanya, "Nih, emang eta sok ngabangkitkeun atuh kula mun teu kitu naon pupuryeuna?" Gelis henteu pan. Ngajak-ngajak ibadah ka Gusti Allah. Beuh neng, pohara amat neng. Neng pohara hatena ieu. Alhamdulillah tuh. Bandingkeun jeung Rubaiatul Adawiyah mah masih luhuran Rubaiah neng. Pan kitu amat. Tah eta. Kainget-ingeteun. Loba urang boga pamajikan teh lain urusan gelisna, lain urusan hebat tapi ieu semangat nyemangatkeun ka ibadah. Aya anu boga pamajikan gelis. Majikan we disandai kitu. Boro-boro ngajakan ka aing, nyanana ge diajak salat, we sajasa. Ih, sakali da aing geus mere ka masjid 10 juta tita dicokot deui. Aing isin atuh, pamajikan goblok-goblok teuing. Mun teu dicokot cenah gua balik pan ieu babo. Masya Allah, tungtung nama turunan mana sih pamajikan aing tuh? Tungtung nama keturunan bae. Tah, iya. Urang mantek teh akan pamajikan teh tanu bisa nyemangatkeun ibadah di dunia mah moal kebal di dunia mah. Masya Allah ngagugulung nafsu mah babari sebenarnya. Dah, ieu munafik. Munafik berbeda bae. Kanjeng Nabi ngajak berjuang, nya nama cicing. Kanjeng Nabi ngajak keluarkan harta, nya nama ulah. Kanjeng Nabi ngajakan siap berjuang di medan laga kajian pagi, nya nama ulah. Kanjeng Nabi kajian panas ge, nya nama ngaulah-ulah panas susah. Ialah munafik. Farihal mukhallafuna bi maqadihim khilaf Rasulillah wa karihu ay jahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. Di dieu teh aya lam amr ay lam amr makan marentah li tolab. Jadi atuh pihartieunana nurutkeun zahir mafal yadhaku maka kudu seuri eta munafikin qalilan saeutik di dunia wal yabku jeung kudu careuri munafikin tepil akhirat di akhirat kasiron bari loba mal kaharti komo ka dieuna jazaam bima kanu yaksibun kena balesan pagawean nu kumanehanan di usaha. Jadi atuh kudu careuri kudu sareri di dunia saeutik bae wal yabku ke kudu careuri kudu sareri di dunia saeutik kudu cerik di akhirat nu loba dibolak-baliknya teu kaharti lain kitu asana atuh komo ieu jazaam bima kana. Jadi eta lamun ku urang dibacana teu make ilmu ma'ani moal kaharti make alfiah doang mah kos kitu ngahartikeun zahir lumpatkeun ku urang ke ilmu ma'ani. Dibere urang aba-aba ku Imam Jalal khobarun an halihim bisyighatil amri setik teuing nya merena aba-abana nya datang ka teu kaharti deui pan ku urang geus bae mending sadaqallahul azim bae teu kaharti hese orenganan di dieu teh tolab nabi mana khobar
mentak tadi khobarun ieu teh bahasa khobar nyaritakeun an halihim tina tingkahna munafikin tetapi make bahasana bisigatil amri make segat amr geus lamun dilempengkeun mah horeng ieu teh amri bimakna khobar oh ieu bahkan sakadar nyaritakeun atuh ulah dibawa amrna geus lempengna ngomong mah eta munafikin teh kulantaran di dunia nang tangan bae ka Kangjeng Nabi pagawean teh nang tangan ka Kangjeng Nabi selalu kontra bae jeung Kangjeng Nabi pagaweanana nya nama pagawean anu pinarakaeun bae atuh engkena ieu munafikin mah engkena dedeuh lain deui kan tadi tah obar kan lantaran munafikin mah boga pagawean teh selalu berbeda bae jeung Kangjeng Nabi sedengkeun Kangjeng Nabi mah ieu teh ngajakan ka akhirat atuh meureunannya nama ngajakan ka neraka dunungan geus atuh manehanana mah ajakan ka neraka geus ku Gusti Allah dicaritakeun di dieu make bahasa amr kulantaran kukuh-kukuhna manehanana bakal ka neraka maka sanajan hobar make caritaan amr geus atuh di dieu teh nyaritakeun tingkah munafik horeng munafikin mah nu tadi seserian teh anjeun serikeun Kangjeng Nabi eta teh fal yadhaku qalila seserianana moal kebal kan kaharti jijah tangkorakna meureunna hese ieu teh ngahartikeun ieu teh hese ieu nya bener nya salah dia tuh bener salah mau ulah terus gitu kiai balik siana tah hese ngaji teh kos kieu tah mantep ngaji ilmu ma'ani jang parantinu kos karar ieu tah mantep santri sia pondok sabar tahun 15 angel amat hese ngaji teh hese mun ngaji babari mah atuh kotoknya bisa magahan lagi embe bisa magahan lagi kebo bisa magahan lagi kulantaran ngaji hese atuh kieu aja kebo mah atuh sia kos kebo maksudnya hese sia teh ngomong dua aing teh goblok itu sia teh kos embe berarti nu teu pinter teh embe oh nu teu pinter mah embe nu pinter mah jelema oh jadi lamun teu pinter embe hadana kudu teu pinter embe sia embe tah pas kitu batak emang kadeleuna jelema ku wali mah kan oh ieu jelema oh ieu mah setengah jelema oh ieu mah embe oh ieu mah monyet pan ka dieu cenah kiai ya jodohin deui monyet dah ulah dari parihal mukhallafuna bubungannya nama seserian atau dijelaskan di dia ieu teh seserian teh falyabhaku qalila nyaritakeun nu tadi berarti ieu tingkah munafik teh seri-ba moal kebal sanajan saumur hirup waktuna manehanana teh 100 tahun misalna aju bubungahan bae seserian lain sajam 2 jam lain sapoe 2 poe lain saminggu 2 minggu tapi na 100 tahun anggap bae kolil bae lantaran dibandingkeun jeung masa akhirat abadal abidin wa amadal amidin tungtungna naon hartina 100 tahun komo tamangan 50 tahun komo ngan 40 tahun falyabhaku qalila seri nyana yang serikeun Kangjeng Nabi moal kebal sok sia seserian ke di akhirat wal yabku katsira engke bakal ceurik sia di akhirat lantaran neuleuh neraka dirasakeun ku sia neraka ngojay sia kakerebekan di neraka wal yabku katsira sia bakal di akhirat ieu teh naon jazaa'an bima kanu yaksibun etalah balasan-balasan kalakuannya na pagaweannya na nuku manehanana dipigawe waktu harita bubungahan seserian sak moal kebal sia seri di alam dunia anu manehanana kamari ngajakan ulah berjuang teh sok sia seserian sesenangan ke wal yabku katsira bakal ngerebek di neraka abadal abidin wa amadal amidin. Nah ieu teh anu geus kieu ngaranna amr bimakna khobar geus atuh berarti majaz
lamun geus caritaan majaz geus lain deui ka ditu nang ngaji kolot ngaranna ngaji kolot umur kiai atuh ambal aya umur manu kolot itu jang naon hartina umur kolot nggak kudu merekpek doang umur mah bisa kolot tapi pangarti bisa orok iya betul kudu kolot teu kudu ngora budak keneh tapi hebat kolot berarti pemikiran anak mentek dina ilmu tarekat teh lain deuleu kolot jeung budakna deuleu kakolotan pemikiran jeung kesiapan anak ieu budak keneh tapi hebat Imam Syafi'i mah norekatna ti masih keneh umur 6 tahun Imam Ghazali norekat anu awal nama umur 12 tahun ya Allah ya Rabb Imam Sya'roni norekatna di umur 18 tahun budak keneh Gus Dur budak keneh Habib Lutfi gamimitian ada tuh kapan di umur 12 tahun iya tuh lain kolot ye cenah ulah wakan norekat kurang mau utama pakaian kolot ke geus umur 60 tahun modar sia lain urusan kolot jeung budakna kolot pemikiran anak kolot ya pemikiran budak malah nu mere torekat ka jeung kumaha budak tapi pemikiran anak kolot jeung dewasa bakal cenah can ngaji cenah lain urusan ngaji luar ngaji mah ieu mah luar sebenarnya Imam Sya'roni emang kumaha gitu Imam Sya'roni teh geus jago ngajina geus hebat luar biasa kemudian kabelah dieuna manehanana merenung hayang nikmat ibadah gancang caritana mah kapanggih bae lah jeung hiji guru kali kapannya jeung hiji guru panti tadi jual kitab kabeh hah cek Sya'roni jual nyana ngahuleng bepan ieu kitab paranti magahan ngaji mun eueuh kitab deuk kumaha paranti mutolaah mun eueuh kitab kumaha ngahuleng nyana kita dijual kabeh waduh siap geus dah siap jual kabeh jual bikeunan geus kitab hiji-hiji acan di karak dibere sholawat dibere zikir nyana nanya kunaon emang nu mantak titah dibikeunan jeung dijual aya mah sia neuleuh deui ongkos jelema main gapleh eureun tapi gaplehna teu luhureun lawang moal kebel engke puyang itu naon oh gapleh teh cokot deui ku nya ieu lalagan trenan tangkorak sia baheula mun endeup piceun urang macana kuret tadina resep jasa ngagitar lah kuari mah geus bisa digantungkeun bae dideuleu encan beneran teh kos kitu tobat teh can bener setahun puyang deui pamajikanna balik mulai cokot deui melepas kerinduan eta piceun beres geus ieu Imam Sya'roni langsung jual beres kesimpulan nama jadi bejara tah rasa ya Allah ya teu hayang nyana ngomong sorangan eueuh naonan horenganan eta mah kitab nu ku aing dibaca eueuh naonan ketika geus dibere rasa ku Gusti Allah atuh diberean ilmu ku Gusti Allah neuk naon anu dibutuhkeun bahkan bisa nyeun kitab nu kamari kitab dibutuhkeun teu butuh kuari baca bisa nyeun kitab ai eta Imam Bajuri kalakuan nyeun kitabna emang kumaha gitu nu kurang dibaca sarah takrib teh ya Allah dongengna emang kumaha tadina geus jago ngajina titah ngarang ku guruna tetapi ulah make metode nu naringi aing teu kaarti kaya kumaha ulah make eta mah sia moal mangpaat make kahebatan akal sia otak sia make grammar make dahu make maani make bayan moal aya nu maca kitab sia atuh kudu kumaha guru karang ku sia ulah make ilmu eta langsung ka harti kejeuna bere atuh abdi ilmu zikir bere tinggalkeun ilmu eta tinggal teng datanglah ka rasa masya Allah leungit kabeh ilmu nu ieu datanglah ilmu laduni dikarang maksud ngarang kos kitu kene ngan beda keur ieu mah make aturan-aturan eta melalui metode zahir kuari mah make nang ti Allah akur kamangpaatan anak
tapi ke kiamat bakal. Fathul Muin datang ke kiamat, Bajuri datang ke kiamat, berbagai kitab. Nah, Syekh Nawawi datang ke kiamat. Wari coba tak karangan ti Misro ambalaya kitab. Hayang urang maca teu hayang. Paling sekali doang. Dah, geus balangkeun. Kunaon? Beda kolbu. Beda tah. Aya kos kituan ilmu Allah mah. Lain deh, teh Bajuri lah geus dongeng teh kon. Di luar eta. Nah, Imam Syaroni kos gitu. Ini kitab jana Mizan Kubro. Emang keur ieu ge neut, tetapi keur ieu mah make metode wari mah lain nang Allah langsung. Beda. Kos karar itulah geus datang ka dinya tah karak jadi jelemah ngaranna. Sebab naon geus teu hayang. Imam Syafi'i ngarang Al-Um 4 jelemana. Ieu Syafi'i. Nu mana nu asli? Coba. 4 itu hiji kitab dikarang ku opatan nyana keneh. Teu karti atuh moal karti urang mah beuki peda keneh. Dahar mun teu jeung peda marah mah urang. Pamajikan ieu. Peda ka mana peda. Geus lain mikiran kita urang mah peda. Urang balik ngaji lamun mikiran ngaji mah geus teu kudu nanyakeun ka pamajikan. Katurum saji aya dahar eueuh marah. Tengarana bloon ulah tak geus urang aya ambil dahar diajar teh urang kos kitu teh eueuh bae cicing aja keke pamajikan ka mun kuali telok nanyakeun ngamalkeun ilmu lah kuali. Waduh jak pamajikanna mantep nih ya urang beda ke pamajikan ge beda ka urang teu marah urang teu naon saaya-aya beda bakal sikap pamajikan ka urang. Dedeh jeung nyaahna bakal sebab naon ieu kan hahalang urang tah nu nyieun nyana curiga ka urang nu nyieun nyana henteu sono ka urang hahalang lamun urangna eueuhna naonan bener-bener ka Allah nyana ge sonoeun ka urang nuturkeun ka urang nu tadina mah urang minta dipencetan ge ka nyana hese kuari mah nyana mencetan sorangan ka urang teh ngalangket teh tadina mah urang hayang ge hese kuari mah diporosotkeun paling ge cenah sing ada polisi kan aduh ya Allah ya Rabb iya ya falyadhaku qalila wal yabku katsira jazaa'an bima kanu yaksibun seperti etalah munafik mudah-mudahan orang kabehan dijauhkeun tina penyakit munafik supaya orang tambah-tambah takwa ka Gusti Allah dimere mantep ibadah ka Gusti Allah jauhkeun penyakit-penyakit batin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan.